hakna Allah Ta'ala naon al-qadaru al-qudratu sifat kudrot hartos wahia ari hartosna kawasa Allah wahia ari sifat kudrot Allah sifat kudrot sifatu sifatun qodimatun sifat anu qadim qaimatun anu ngancik bidatihi ta'ala di datna Allah Ta'ala yujidu ngayakeun Allah biha kalawan sifat kudrot wa yu'dimu sareng ngeuweuhkeun Allah ku sifat kudrot wadiduha jeung lalawanana sifat kudrot al-ajzu eta apes wadalilu sareng ari dalilna anu nuduhkeun ala dalika kanu eta sifat kudrot wajib di Allah anahu eta sayakosna kalakuan jeung tingkah laukana lamun kabuktian Allah ajizan anu eta anu apes lam yujad mangka moal dipanggihan naon sayun hiji perkara min hadhil makhluqati tina ieu pirang-pirang makhluk wa yajibu jeung wajib fi haqqihi ta'ala dina hakna Allah Ta'ala al-iradatu sifat iradat hartosna kersa Allah wahia jeung ari sifat iradat sifatun qadimatun sifat anu qadim qaimatun anu ngancik bidatihi ta'ala dina datna Allah Ta'ala yukhasisu nangtukeun Allah biha kalawan sifat iradat al-mumkina kana anu mungkin bil wujudi kana ayana au bil adami atawa kana teu ayana au bil goniyi atawa bil gina atawa kana beungharna au bil fakri atawa kana fakirna au bil ilmi atawa kana nyahona au bil jahri atawa kana bodoh atawa kana bodona ila ghairi dzalika kana salian itu disebut wadiduha sareng alis lalawanana sifat iradat al-karohatu sifat karohah hartosna kapaksa wadalilu sareng ari dalilna anu nuduhkeun ala dalika kana itu sifat iradat wajib di Allah annahu eta sanyana kalakuan jeung tingkah laukana lamun kabuktosan Allah karihan anu eta anu kapaksa lakana mangkatan tubuh ti Allah ajizan eta anu apes wa kaunuhu sareng ari kabuktosan Allah ajizan anu apes eta ajizan anu apes muhalun eta anu mustahil cek akal
Dat siapa sifat dat mah kamu dipicen sifatna datna disebut sifat dat yongko sifat tapi dat kamu dipikir sifatnya dan nama atau iya idol sebenarnya tuh ngabogaan sifat ayah ayah picen ayahnya ya Allah nah gitu. Jadi kadang sifat nafsiah mah wujud mah bisa dipakai nanya kendak kumaha wujudnya ada spidol gitu kenapa wujudnya sifat ini akan bungkeluk tuh kumaha wujudnya nah ditanyakan bungkeluk nah. Jadi ayam jeung dateng hiji bisa ayam jeung dateng eta kene disebut sifat dat jadi sifat ayam eta kene jeung dateng dan buktinya mun eueuh we sifatna eueuh dat bahkan bisa dipakai nanyakeun dat mun ka makhluk mah aya jin kumaha eta wujudna eta mah wujudna naon sifat sifat nu awal gitu karena sifat dat cek bahasa Arab nafsiyah karena nah hiji-hijina wujud unggul sifat salabiyah mah karena nyabut salam penyambut miceun ngalaan salam ngalaan naon ngalaanan sifat anu teu pantes ayana di Allah eta ngalaan sifat paragi makhluk ngalaanan sifat paragi makhluk naon kidam naon dilaan ku kidam teh bahasa Sunda mah heubeul heubeul teh pengertian di makhluk mah heubeul teh saheubeulna oge anger aya mimitina tah heubeulna di Allah mah eueuh mimitina gitu. Jadi keur nyabut paragi bahasa paragi makhluk mah disebutkeun heubeul teh aya mimitina nah ajan eueuh nyaksian
terjadi anggar Ayam. ayam mimpi. Jadi bahasa heubeul keur makhluk mah maksudna mah aya gitu kan. Aya asal usulna ta ari Allah mah dicabut da ayam mimiti mah para di makhluk. Cabut teh ku kidam. Oh, kidam Allah mah teu aya mimiti. Bako langgeng na makhluk mah sakumaha langgeng mah. Langgeng di surga teh langgeng. Nah tetep aya tungtungan. Ya ruksakna. Kan? Aya ruksakna. Heeh, aya ruksakna. Sakumaha langgengna ge geus boga di dunia mah. Itu di surga ge keur makhluk mah abadi di surga. Langgeng. Kan kekeuh aya ruksakna. Kumaha ruksakna? Pan berubah. Macicing wae ulin makhluk teh. Aya nangtung, teu diuk, aya leumpah. Ate ruksak. Jelema nangtung, teu diuk, ka mana nangtung? Si nangtung ka mana tadi bieu aya teh. Ruksak eueuh. Ganti ku diuk. Geus diuk teh tuluy dongkok. Eueuh tadi diuk teh. Ari si tempat surga Hah? si surga. Sarua ada makhluk. Aya berubah. Oh ayeuna aya buahan dipetrik buahna. Kamana buahna? Ruksak gitu. Oh bangunan, jadi jeung bangunan. Dia lobong dia mah. Ayeuna aya bangunan, ruksak ka si Allah teh. Gitu disebut rusak teh berubah. Jadi makhluk mah najan abadi ge tetep robah-robah. Jadi kumpulan dina perubahan-perubahan jadi abadi. Allah mah lain kumpulan dina perubahan-perubahan. Tah miceun eta miceun nu aya di makhluk langgengna geus puguh aya teh langgengna mah. Langgengna ge makhluk mah kumpulan tina berubah. Tina robah-robah. Kamari gondrong ayeuna dugul. Kamana si gondrong? Oh, eta mah ruksak dan jadi dugul. Pendek jadi gede, jambung, begang jadi genut, genut jadi begang. Rangeteng untuna jadi ompong. Eta ruksak. Tak makhluk mah tuh ruksak tina pun. Tina leutik gede pewot, kamana bongkeur jadi pewot kulitna. Bahkan yang sifatna oge miluan. Hendak tawukur. Da eta mah paragi makhluk. Tadi piceun aja di Allah. Sakabeh nu kanyahoan di saha di makhluk eta dicabut ku bakona. Jadi mah bako mah keur miceun sifat anu teu pantes di Allah. Da sabab eta sifatnya paranti makhluk. Khalafatul hawadisi. Apa hawadisi mah keur ngabedakeun tetep papangi jelema sagala rupa nu kapangi di jelema bisi nu teu kakurung ku kidam jeung ku bako aya keneh heunapa di jelema di makhluk atau di naon bae selain di jelema nu sifat makhluk kanyaho jelema nu aya di makhluk kabeh ge eta mukhalafah. Naon yang urang nu kanyahoan ku urang di makhluk naonana sagala rupana rek datna rek sifatna di makhluk kabeh ge eta mustahil aya di Allah disebut mukhalafah beda jeung sakabeh manya beda jeung sakabeh sehingga tatkala Allah ningalikeun wujudna terus sekat tingali kanyahoan aya naon aya sifatan saha Allah sifatan makhluk di eta nu ngaku Allah oh lain gitu. Jadi Gusti Rasul ningali zat Allah teh nu mukhalafah. Oh di makhluk kumaha atuh ku zat Allah sareng Rasul. Lek kumaha nyarupakeunana atuh kumaha mah kudu kitu kudu aya naonana bandingna. Lek kumaha bandingkeunana da bandingna. Imam Ahmad bin Hanbal ngimpen penak di Allah Ta'ala 100 kali nu mukhalafah. Imam Hanafi ngimpen dengan dat Allah 100 kali. Lain ngali Rasul deui ngimpen apa itu.
izinan ku Allah ningali dat Allah masa jelema naon gitu jelema pangkat naon juga ku Allah diizinan ningali dat harus lo Nabi Musa Musa. kalau Gusti Rabbi arini hamdulillah Gusti papaina ningali secara yang ningali dat Gusti kalau lantaran kual bisa mun Allah Ta'ala ningalikeun tajali Allah Ta'ala kana makhluk nu aya di bumi boro-boro makhlukna boro-boro pangeusina bumi na hancur mun Allah Ta'ala tajali ngomongkeun datna ningalikeun datna kan pangeusi bumi boro-boro pangeusina bumi na oge hancur anu Gusti setarakeun anu makhluk nu tiasa ningali anu teu hancur ditemongan ditingalian dan ditinggalikeun dat Allah rok mustawa aya tempat rok mustawa di atas Sidratul Muntaha di luar langit jeung bumi aya hiji daerah mun Allah tajali ka dinya mah eta teh hancur Oh. Roprok. hamparan cahaya hancur itu ngan pada mun emal geus hancur bal penting dahareun teh moal geus penting saat lamun ieu bisa yang ada began teh akan jadi ayo ada began Saya isinya. Eta iya kayak bola di ditu lah ibadah moal bating yang kopi itu asa ngopi halus sing loba cai kalapan ieu yang kalapan aja nih ieu kali kopi maksudnya oke itu oke. iya jadi kalau berat bedongna ya tadi itu bedongna ya sebaliknya mun aya makhluk asup ke kali hancur itu balik ayo pangeusi bumi mah jeung bumi namun ditajalian ku dat Allah hancur aya teman teh rok ngan pada sabalikna makhluk Jadi makhluk aya ka alam eta teh. beda kamu Samun eta teh alam anu kisah Mi'raj Mi'raj teh. Eta malaikat Jibril teh. mereka Jibril bae di tukang pulang anjing nganterkeun wahyu dibawa ka nya teh seep saudara kaduruk mereka Jibril ge kaduruk asup ka dieu lawan mereka Jibril mun kami dipaksa salengkah deui beak kalau kami kaduruk Tapi eta malaikat Jibril tas anu ngadugikeun wahyu. Berarti malaikat Jibril atau meureun goksa. teuing kali teuing Jatuh stick. teuing Ngantosan di ngantosan dikirim Oh. ada mereka Jibril mah nyanak ti Lauh Mahfuz ta Lauh Mahfuz na oge deui sebut Lauh Mahfuz Lauh Mahfuz teh cahaya wah di bulan lagi pirang-pirang lapisan udah bahaya tak setan ini bisa nembus kerjaman sok nembus bisa nembus kali ya kalau gitu bisa nembus jadi setan iblis kalau itu bisa aras wah dina ieu eta aras di
dilapis-lapis can ku malaikat, can ku popoek, can ku cacaang, halaman ku cahaya di halaman ku poek. Jika teu aya cahaya aras anu nembus ka bumi, mun dibukakeun ya bae sak yang jarum cahayana nembus ka bumi ka beak ka urang. Cahaya aras Nabi Musa ngajungkeun teh pan ku Allah dibukakeun cahaya aras ditojokeun ka Nabi Musa jujur ali teh maot teh Nabi Musa mah lain ditajalian ku dat Allah lain ku anu di gunung turis dina. Oh itu teh cahaya aras. cahaya aras tak begitu ku Allah dihirupkeun deui langsung nangis Gusti leres daungan Gusti mun teh aya makhluk di bumi ningali Gusti maot ujung-ujung ningali Gusti ningali makhluk Gusti ge habis maot di jelema terbatas kakuatan jadi ningali jelema gagah mah engke ditinggali kekuatan energi na ari kita mau nganduri geus komo kita mau Allah taala karena kita mau juri ge makhluk anu di bawah manusia derajatna geus ngihan karep geus norok tok bisa ngomong malah di bawah manusia. di bawah manusia komun tidak mau malaikat Artinya orang teh lemah gitu itu mah. Ayo keur diuk mah duduk sama rata berdiri sama tinggi sarua keur ngariung kieu Cara kumaha? wes sarua jelema tekan pola katingali gagah mah katil lemah yo pergi gerak lol berarti dia turun ke dia aya makhluk Oke, di mana? Nu gagah jeung nu teu kanyawa nih kan. Ya, gagah jeung teu mah siga emas jeung lain. Kanyawa teh sabaraha dites. Teu hari teu pokoneng. Iman sarua. Aya ngariung sarua sing pada sarua mun sarea pada ngaji Quran. Sarua pada salat berjamaah. Iman mah tentang sarua. Kena dites. Gagah teh di mana lulus tina tes tina ujian lulus gagah siga eta we lah siga pemenang lomba apa urang lamun ningali memeh apa tukang gelut tukang MMA nih siga rek pemenang teh basa ningali nu pina teh si anu Cina teh wah kurang kumaha teh lawan sabaraha detik berebek tenggelan deh eling-eling Gah nah gitu itu nih uji mah pek ngomong kumaha bebas hanya usaha begitu gok yang Gusti Rasul nangis kita harus kenal era kan kaum kami kaum Bani Israil nyaraka kami teh panggagah bisa ningali Allah bisa buka lama jeung Allah hari go aya bisa beri kami sambil aja di penakan teh nangis kami mah boboro ningali Allah karek disorotan cahaya aras geus teu kuat junjunan apa di jero arah sam incig aras geus ka aras teh aya di jero aras teh aya kubah mereka cibeuna teh yang lebat kitu aya pantuan dikunci teh yang lebat kunci aya sana kunci nah
Bismillah baca Bismillahirrahmanirrahim lembat ka lembat na kalabat kubahna Di alas. tapi bisa mah kesorot cahaya na uang gede bisa juga kayak bocor gitu nya. iya karek kesorot cahaya ujung-ujungnya dicang injing di atas aku gagal kayak tuh duit guys lulus lain gagal gagal mah tahan sekarang berarti lamun gagah na keur loba duit mah tuh gagah teh lain urang duit lain jaga gagah jelema boga gagah boga jampe lain jelema na jampe gagah Gitu nya. Pepedangan jam memang sebelah ngarap urang. ya gitu lain urang Kan geus dialap urang. lain urang napal Lain gagah. ada bisa dicopot atuh ya napal mah aron mah sifat makhluk mah tuh jadi dipisahkeun gagah mah nu wujudna datna caturangga bahan bisa aya bahanan pas pada siga para nabi gitu para nabi bahanan mereka jeung sultan mantak bangsa jama-jama anu bangsa mursid rek mursidina naon mursidina thariqah rek mursidina jurus mememikeun ilmu teh ditinggal heula caturangga jelema caturangga meujeun ayam kampung aja di ulas dielus diulak diluah bere makan hayam bangkok angan ayam kampung di kumaha dipoles kumaha dah jadi bahan besi harga pada bedog diselip pada herang kita kan takol mana bahan D2 mana bahan per kayak mah ceurodin kena besi yang tutup putu cukup sekut anggar bahan banget Jadi gagah-gagahan mah teh bisa dialap ditarekahan gitu. eta mangke we tatkala awakna kuateun bahan alus tah eta engke bisa we krop isi energi eta teh seimbang jeung bahanna jeung awak eta kalau taala nyiptakeun junjunan hiarun min hiarin dipilih bahan kene Nabi Ibrahim teh aneh ketika Nabi Ishak ketika Bani Israel ya apal kan jadi apa Allah nyiptakeun Bani Israel aya loba kelemahan kelemahan itu bisa tawadu ikanya Rasul Allah nyiptakeun Nabi Rasul anu tawadu bijieun Nabi Ismail nyun Quraisy Quraisy di muka bumi bahan sama dari Quraisy Kaum juga. caturangga mun jelema ku ilmu caturangga mah jeung kajangan caturangga laki Haji Muniran apa sih caturangga makhluk
kayu kang membal apa di bahan gerami kecocokan kimal lain para gitihan kudu keur kaso-kaso kaso-kaso mah hiji tiang mah cukup hiji kan kaso-kaso mah jajar robaan rek buat Urang naon. hiarun nyan ajengan agama sagawaya nyan ajengan pada ya bahan caturang kerajengan di Jawa kudu ganda kudu aya getih Jawa ini kudu aya darah junjunan darah Jawa na keur nalukeun tanah tadu itu tanah jeung cuaca sagala paling watak namun ku jalma anu lain keturunan pribumi maka kendali Pengaruh dengan pasti sabelah ulama jadi dulu sabelah darah Rasul sabelah darah pribumi tapi lain darah cacah deh Prabu Siliwangi Majapahit Jepang yang tanem eta teu ti junjunan unggul nya teh Prabu Siliwangi apa masih wangi apa hari incuna Prabu Siliwangi teh nikah ka Raja Abdul lah putra Prabu Siliwangi putra Prabu Siliwangi nikah ka Raja Abdul Mesir Raja Abdul teh keturunan Sayyidina Hasan males teh pameget Habib gitu di Habib berarti Sayyidina Husain Aisyah dia Sayyidina Hasan Sayyid oh Sayyid Syarif Syarif Maulana depan Sayyidina Hasan mah khalifah gitu raja Sayyidina Husain mah sanes Panumahan disebut oh jantan bahasa Habib teh Sayyidina Husain Sayyid Syarif Maulana Sayyidina Sayyidina Hasan Hasan mata Sayyid Maliki mah teh Habib Sayyid Sayyid Maliki Habib Maliki Sayyid Muhammad Habib Al-Maliki Al-Hasani Hasan Sayyidina Hasan dua putra Kanjeng Syarif Hidayatul tidak jauh dulu itu ini Syarif Muhammad meneraskeun ramana di Mesir jadi raja Kanjeng Syarif mah ngalih ka dieu ka yang ngalang buana ka lemur eyang beraki mulai intinya teh wah terus dialih kegagahan dialih terus terus tadi pamang Mahmud teh di Kanjeng Syarif teh turunan ka dalapan turunan ka dalapan jalur pameket saudara ka dalapan jalur pameket. tapi sama dengan anu ka kaliwatan ku istri heula
eta getih mah moal aya ieu meureun tetep we aya gitu. entak ramana si Opik menikah ke Putra Abah raman kita dicek masa tidak mau dihulok tidak mau sana ke rumah sakit kudu transfusi darah tuh aya darah anak kok Bombay ayo Indian seminggu spare part Indian lah India Oli akar-akar tadi putar-putar tadi ngehiji dokter aneh ya jelema naon jelema naon ieu tapi kan tadi Indonesia tak kamari mana tidak mau kamari aya ngan di Jakarta teu aya di daerah kami ya enggak sampai saputi datang aja tuh langsung oh 1 juta setengah bulan selalu apa gimana SMP Abdullah Khan Raja India Abdullah Khan nyampe karuhuna gitu. Sultan India angkatan istri tahu kata keturunan si Hasan Hussein kan ngayatan istri Berarti mah kita malihnya kita keun getih eta keun asab yang tanda laki mun nyata keun asab kapemugeut nyata keun getih mah sami wae. Jadi sok sanajan aya ieu Putra Saripah bisa Saripah yang ke awal gitu. Anggar we aya gitu nah ini. getih kita kada akan bisa kasih di ada sesuatu gesalat acan Kata bikin reaksi bikin mah keturunan yang anu gesalat acan dina awak maneh teh ngalir darah Rasulullah dina maneh teh ngalir darah Nabi Bidadari daerah darah Bidadari apa yang agung gimana? dari orang bumi ibu naga Yang agung orang langit itu yang agung teman ibu na orang langit dari kahyangan di kahyangan nya bidadari gitu. Bukan, Atau bukan mati langit. Di langit begitu. dari orang bumi Oh. Tapi jadi itu nya jadi tantun turunan jadi manusia lah maka tuh jago cara gena yang agung. yang galunggung Oh. jijin aja lemah sampai nih kaki itu sakti Yang agung. Ari yang agung di mana? itu tiga lunggung yang asmadi Gunung Galunggung. gunung yang agung yang galunggung enggak putra yang Samadhi yang Samadhi itu putra yang dalam bojong yang Samadhi yang Abdullah yang dalam bojong putra yang pemijahan Oh. tapi siga kumaha yang pemijahan kita bujutnya siga gitu Buyutna yang pemijahan teh yang agung. yang hanes pramana yang galunggung Yang Galunggung. lain jelema wae dadari ditewak Jadi lemah ketika kita veteran. harus kayak dongeng paling dongeng bidadari mani Ya. ternyata dongeng yang galunggung Oh. lain naon lain cerita rakyat lain cerita naon fiktif
dongeng-dongeng ya. Lewat. Oh laras gitu. Entah kan jika Gaduh Putra gak yang lagu. Itu suka Gaduh Putra apa perjanjian. Wih itu. Jika yang Gaduh Putra. Itu ditawak hiber. Cak ditawak. Kamana? Mula. Bagus perjanjian. Yang gabung. Sudah mulai mantap. Kami buka pamenta. Ya, penyapatan kan anak pincu. Sama momen. Ya. Oh, ayo wanang siapa? Orangnya kayak itu. Udah pasang dada gak udah dah. Ada keinginan, ngedul keinginan. Mau belajar kudu pelatih sampai pada seorang kata. Jadi pertama berarti yang galunggung sareng orang langit, yang agung oke, ente Ya keputusan lagi. yang agung teh hasil ti sareng yang orang langit. Iya. Tak pojok lagi seueur bangsa jin yang Yang agung pojok lagi di kana kita mau ke bangsa jin lemah bangsa jin. Aku orang gitu keambeun nanti getih lain di rumah. tapi itu secara hukum fikih mah Kayaknya tekemeng. Oh. kasetan tuh. Kasetan. Bedanya setan jeung jin ya. Beda, jin biasa digoda setan. Udah pernah kan ngejelaskan nujung sarang jin nya di apa kah? Nu nikah sarang jin, ayo di rumah. Nya ibadah we gitu indah. Ya pas seueur eta paling yang Raden bangsa jin. Dan kalung Wali, di wali. Ya kesempatan masa jadi wali kan tuh, kesempatan jadi nabi. Ada muncak mah kasolehanana jadi wali sarua. bangsa jin kayak gitu-gitu. Otak ngagaluru biasa kan jelema. Eta yang jalusi. Murid yang Prabu kan. Murid yang Prabu Cigonewa. Kantos disimpan di pamijahan. Ada isin. Dia ya pernah kerja di Gunung Lalakon di Pasir Roda. Oh yang jalur si Asep eta. Orang Mekah. Jin di Mekah. Ya hidupnya kayak yang Prabu. Bangsa jin yang jalur. Tapi yang Prabu teka dagu ka Mekah. Teh dongeng deh. Kayak riwayat Teh riwayat naik haji. yang Prabu. Guru naik haji yang belum aya riwayat teh salat oge. Sholat. Aya riwayat yang guru salat. Saum. Puasa dia ngerokok. Tapi harita gitu, itu oh iya teh katalah teh ajengan gitu. Henteu, ngan pada murid-muridna we nu. Mendingan eta teh ulama wali. Itu apa mah obrolan biasa we gitu. Murid-muridna. Kata soalna jawara. Itu inca yang agung. Inca yang agung. Jawara. Kok jarang kopi ya? Belum. Tidak empuk gitu sih kalau Majapahit. Gelung. Oh, Gelung Majapahit. Canggung aku kaset. Kalau sampai sabut tinta kan tinggal seorang. Calik. Nah panggung. Disebut dengan kumaha.
mesinnya nyanyi apa mesinnya mun aya nama biduan di sini teh. biduan apa lahunan cek lagi kadang biduan memursis anu soal biduan anu ngarang lagu es lilin Nu ngarang lagu es lilin. es lilin masih cerita itu yang perbu Eta kami yang perlu eta teh. Oh. Oh, gitu ya. kita kolot nu karena es lilin biasa ada yang perbu Ningalina ieu pengarangna. beda gitu sorban palu teh menang gerwani Geruan itu. kalau kamu PKI Oh, keur ngalecehkeun masa ustad sorban paling. kita kok ngamuk mana juga budak lagu sebelum oleh PKI keur ngaledeket jangan aja di salur bae kamu kita ada cari goreng sorban palu di salur bae lecehkeun ieu keur ngahin aledek bulan ulah Serilin. Oh, mamursi iya nanti di dalam kamu ditaruh sih dengan mamursi mau lagi kau wudhu 2 jam pikir yang ketapang nah ada cina yang cina ada kadang tas mau saya itu sadang sasarung ini mamursi masya. kadang udah penting di sabak tuh belum kempes ya sarung kayak yang ini tuh kempes masuk murid meninggal aturan murid now yang Cipaduyut yang Cipabat yang lain Saya sareng anu mama yang alwi suka pakir saya saat teragat ya saat terakhir. sama Mama Khalifah Mahmud karena itu yang agung yang yang Mama Bojong masa bulu palapan itu yang perbu biasa pulang itu yang perbu Mama Bojong kita pulang Mama Bojong sering ngabur ke putar-putar kamu oh iya kau pagi mantap anu tuh sing diurang halo hormat ke Cigone mah di Mahmud orang Mahmud orang Bojong ayam harga Cigone ada pusat lanjut nah elong guru sebenarnya tapi nah yang omongan lagi si orang Bojong orang mau ngarang lewat ada aku mah guru itu
pamijahan yang paling pokoknya bah yang pamijahan dirama makan turunan Ratu Galuh. Kami di Ratu Galuh. Ratu Galuh mah begitu Pajajaran. Sisi Pajajaran kayak keluar keturunan Ratu Galuh. Siliwangi apa jalan teh? Boleh ditunang nih. Itu karunya mah Ratu Galuh. Ti istri, ti ibu yang pamijahan Sunan Giri. Sunan Giri. Sunan Giri. Ti Rama, ti Galuh. Tak kerekep begitu. Di kajian Nyiro Kidul kita Yang kali jaga. ya Meren dah. Kisahan. Jadi memang benar-benar dijaga oh iya teh supaya hasilkan turunan iya teh oh ini beta kulit dia. Hiarun min hiarin. Pilihan dari pilihan. Yang mau khawatir atau boro-boro kapan lain saya ukur dat Allah namun ilmu Allah lagi sarua daya energi. Diasupkeun ka jelema anu caturangan alam mah sudah hancur awak mah. Ilmu Allah Taala tadi asupkeun tak kelong teu harti aing. Nu disebut hancur teh maksudnya teh harti. Aya nu teu harti, anu sebut sama teu harti. Teu asup. Aya anu langsung awakna kan. Ngabeledag awakna. Mun dibere kumaha kamu watna gede, voltasena gede. Ilmu kawalian mah gede voltasena. Dikeun ka jelema anu geus aturangga. Anu energina lemah. Hancur jeung awak, beledug jeung awak. Kadang uratna wungkul, langsung pecah pembuluh darah. Kadang sarafna. Gelo mah sarafna wungkul, pembuluh darah mah lain maot. Maut. Pecah pembuluh darah maot. Ini dogikeun ka kitu gitu. Disebut energi teh. Berarti katingali. Kurang katingali teh. Ya kurang. Kumaha? Eta kan geus aya bahannya anggar dilatih heula. Diasupan ilmu kawalian. Persiapan itu. Ke puasa, mau ke wirid. Encan eta teh padahal puasa teh. Kenuatan stabil, Awak. stabilizer lah mun itu. Jadi mana ya Cepet. nya setakan voltase tarik. Nah, ini mesti stabil. Disebutkan energi ilmu kawalian. Atuh baheula mah kong eta tuh jeung jalmi teh jeung jenengan-jenenganan. Baheula mah kanjeng sultan namun yang nyebutkeun jenengan kanjeng sultan teu boga wudu, beledug harti kana maot. Hancur awak. Anu sagelencang. Nyebutkeun jenengan kanjeng sultan teu boga wudu gelencang aja. Kasih kitu teh energi. Bekaina eta jenengan yang kubur. Tak dirahasiakeun gitu. Gelencang gitu maot. Oh gitu ya yang komun. Aya nu terang gitu ya ku zaman ayeuna. Nah ya di sauman biasa ya anu ieu teh anu naon anu energina karuat jenengan yang kubur yang galunggung ieu asma galunggung aya wali di galunggung 7 di zaman Nabi Nuh. Mangsa manusia. Manusia.
musuh-musuh Allah di zaman Nabi Nuh udah zaman baheula tadi. Nah film ini lah Ya. X-Men panjang baheula beku dina es Ya. ngalawan teh musuhna teh anu Di zaman banget. gitu. Film itu bisa barisaan film tetanding teh jeung zaman ayeuna teh anu mumi Umi. dilawan teh ku tentara zaman Firaun teh Ngirupkeun deui. Gitu nya iya. iya Terus sembarangan juga. Dajjal zaman baheula Dajjal dilawan teh kan ku nah Imam Mahdi zaman baheula di sana Imam Mahdi zaman baheula kan disimpan saya Aya biasa itu. Kehidupan biasa Imam Mahdi. ada arah palu di sini ada waktu muncul kayak pan angger arah palu Oh. Itu sadayana apaan nu apal caturangga apaan mungkin soalnya karena madhab Imam Mahdi otomatis tararang bener. apa nanya sampai me ayat oke ayat alamat ayat ciri jadi ciri nanti cara ciri itu mah saya lagi tanya nih udah singgung para wali angkat tekan deteksi ya Aku paham. aku para wali tekan deteksi saya dongeng eta Nabi Musa yang ke wali abda tetarang eta Nabi Musa kasaluhuran tekan deteksi kecuali salun kahanapeun kanyahoan maka deteksi ini kayak bisa ya alamat untuk kanjeng Rasul kayak di mana Madinah dihancurkan kota Madinah dihancurkan ku komunis Oh. di Madinah aya nu kabur sarombongan terus di jalan kasusul beunang geus pasang rok gitu eta nu nyusul kabeh palep kana jero bumi salamat kana ka Mekah tadi nya teh aya Imam Mahdi jadi tanyakeun mana-mana deui Di antara rombongan eta. akurkeun engke yang saturangan nu geus Arafah naon wae saturangan Imam Mahdi itu ganana sifatna segala rupa ubar di Mekah teh kan kabeh ditanya teu ngaku aya salah seorang serumputan karena waktu beunang wali kutub beunang na gitu Teka deteksinya kuali kutub. beunang di rukun Yamani Oh di rukunnya. beunang teh bong kabur beunang di Madinah maka Rasul ya teh sadaya tadi harita yang Mulai. ayo kayak balik-balik itu anu raksukana hararideun bendera na hidup jamotna geus anu teu rapih gitu karusut bukna galondrong Kucal gitu aja berapa. bangsa balik gitu terus mungkin ka persekaan ka umum Mana? nah teu mungkin eta Kena mau kena. ini mungkin ana gitu para wali seueur para wali mungkin gitu dengan ke apa abah ge baheula abah katanya belum itu minta duit maksa takut ya campur ke kayak maksudnya terus kereta boga kayak pinjam heula gitu balik ada pinjam teh geus eueuh angkat eueuh ulah apa Bisa. jak merasa banget
di arah ieu kada nuhun saturangan di dieu. Lagi di cenah utulan. Ramo karena Daging itu utulan. Di salaman teh